Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Iya. Kali ini lagi di kampung halamannya si Abah, Pek. Bersama Abah, bersama rekan-rekan, sama rekan-rekan, bersama kalian. Nah, melewati jembatan dulu, Lur. Wih. jembatan Picasso, Jembatan non? Walungan Picasso. Walungan Cikaso. Dan ini goyang, Lur. Asli nggak bohong. Nah. Wah, gunung batu nah. Asli ini goyang loh. Goyang. Ya, tinggalin Lur. Capek tuh. Hah? Rest area anak pentangkal buah. Gitu kananya. Nah, Lur. Jadi itu kampung halaman Syabah. Dan atasnya itu, nah itu. Gunung Batu tuh. Coba kita zoom. Gunung Buligir. Nah, abad Buligir. Oh, Lenang. Di lubungnya ya Batu Kenang. Nah, Gunung Buligir. Dan di atasnya itu ada Batu Kendang. Kenapa disebut Batu Kendang? Karena berbentuk kendang dan berbunyi apa? Berbunyi seperti kendang. Nah, lokasinya di situ. Batu Kacapi ada. Batu Saheng. Nah. Oh, sepertinya Cuk Celak. Oh, sejarah Batu Ngadapang. Kumaha apa? Sejarah nak. Aya ulah gede. Oh, sejarah. Bisa keluar. Sejarah ular gede. Bisa keluar. Yang udah nggak bisa keluar. Tapi bahan-bahannya dibagi ku anaknya. Oh, jadi dikasih makan sama anak-anaknya. Dan lokasinya tuh di sini. Nah, bebatuan ini nih. Udah dipicuin.
Marlak cangkeng, mawa itek. Ah, capek. Aduh. Korot. Nangka. Aman deh karena matak cawut tuh kalau kasak. Tuh, udah dia kasak. Oh, karoneng. Ah. Jadi tiap saung oge, saung kebon dicadiakeun cai. Bisa anu kacapean, bisa anu moko. Jadi sadiakeun tiap saung cai. Jadi disediakan buat siapa saja yang mau beristirahat ya kan. Bebas. Bebas. Karena warga sini saling menjaga satu sama lainnya, Bah. Masih kene gotong royong. Masih gotong royong. Nah. Minum heula tuh, capek gitu. Aduh. Hah? Heeh, cai heula. Minum. Hah. Aman jauh aman jauh. Aman jauh. Meskipun jauh dari pemukiman, Tapi aman. Mau jangan aing masal dari kebon dah, sasaho ge. Tinggal itu campur pun kuda kain masak kabeh dari kita ka bawah basa tahun. Udah. Bener. Udah kurang masih di bawah. Jauh nepi ka kieu bekat ku eueun nyala. Tuh ka buah mah berhasil loba tuh. Aya. Iya iya sah. Weh. Anis. Tuh kasak ieu euy. Tuh ngan guguk. Buah biasa. Tahu. amis. Tahu sampai masak. Wah, Sampai masak aman. gede lur. Oh, Tuh aman sampai asak. yang udah kuning. Tuh, kucodot eta mah. Geus kucodot. Jadi kapilaan kucodot. Buat tahu bener. Enggak jangan saya sikat S1 ku juga lah. Naon? Ah. Ya Allah. Aman euy. Sampai kieu aman. Paling ge ku binatang. Kapilaan kucodot. Codot. Codot. Ngeunah urang cocodot ngeunah? Ngeunah. Si sok. Nah ulah. Geus diangkat situ we bawa batu. Nah, karena Mawana aing. pisang ini cuman berbuah satu kali. Aing ti dieu mawana. Jadi setelah ada hasilnya, pohonnya langsung ditumbangkan. Wah, panjang ini mah euy. Cau galek. Cau galek. Tadi pisang nangka, ieu pisang galek. Oh. Iya, pisang galek. Pisang galek. Wah, Pisang galek. Panen cau. ai melakna iraha. Hah? Melakna iraha. Wah, tuh pas ai ka dieu. Ai ka dieu. Melakeun teu panen heueuh. Oh, ka imahnya. Heeh. Oh, ka imah. Kasepna kumaha kasepna? Bah. Woi, pisang Noh, panen cau euy. sang galek. Cau galek. Badag lur. Cau galek. Panen.
Panen, meulak henteu. Sabaraha bulan tanyakeun. Sabaraha bulan? Jajang sekarang. Mang, sabaraha bulan Mang paling Mang? Cau galek. 8. Oh, Timelak. Timlak dah 8 bulan. Itu tuh nu diharap tuh geus 1 tahun leuwih henteu ka dieu. Melak henteu. Panen heueuh. Ini video disikatan gitu meh hampang. Naon? Bawana. Sahe saya bakal mulu eta masak. Ya heueuh nya. Iya cau kapas. Nah, cau kapas. Cau kapas. Jadi melak teh sebagai jenis. Abah tinggal panen. Abah tinggal panen. Gimana? Dulu melakna, abah tinggal panen. Jelema naon jelema kitu. Bisa aya nu minat, cau nangka, cau amon, cau galek, cau tanuk, cau kapas, cau bodas. Sok minat. Mun minat Gratis. gratis nama. Tapi biasanya bayar. Dibawa balik bayar. Bawa balik bayar. Neangan naon atuh? Ai di dieu aya nu kitu teh. Hah? Aya wah? Hah? Mau dibongsaikan. Aya nu naon? Ngeri aneh. Nur, cau kapas. Kapas. Jadi bentuk cau teh loba, aya cau lampeneng, aya cau kastroli, aya cau macem-macem. Macem-macem. Ah, mun urang mah teu macem-macem, cau mah cau. Teu ngaranna. Cau rewel, cau bawel, cau bacot. Ai sorangan mau wana. Tuh, cau rewel. Berarti 4 jenis nih, Jang. Udah, tuh lur. 4 jenis. Pas hiji sawang. Naon eta? Tato. Ah, itu leungit hiji ka mana euy. Wah. Cau rewel. Kadang-kadang sudah diminta dari kemana? Itu makanan naon? Ah sudah diasup we. Transferkeun lewat WhatsApp. Orang lemuk mah kuat-kuat tanagana. Dijamin. Dijamin teh makananana tanpa formalin, Tanpa pengawet. tanpa pengawet. Asli ramuan kampung. Koneng enggak ya teh asal kabeh hobi. Amis mah amis. Pisang di kumah-kumah hobi ngeuna. Tah di Bandung mah cau kieu teh. Cau kieu ya. Di Bandung teh 1 kilo 15. Sekilo. Mun di dia Genep Jadi lamun di dia mah 6.000. 6.000. sikatan 1 kilo. we, yo. Hah? Sikatan Sok teh langkung. nah, karena mobil udah karena ngarah singset. Heeh, karena mobil. Di dia 6.000, di Bandung 15. 15. Nah, kalau di tempat Nangka di dia sama kan. Murah cuma kan ukur 2,5. Ai di Bandung mah teh 5. Enak kan 5.000. jadi kalau di tempatnya langsung murah. Oh, Jalan ke makam kan? Kagirang hayu. Hah? Oh, kagirang hayu. Oh, kan konten di makam, ukang asup pula ke makam. Jadi. Ukang nuju balik video nuju ke sejarah makam di dunia. Di pasir, aing akan pasir teh di kampung mah luhur. oh, di atas. Di atas, Heeh. pasir mah di gunung aya makam. Yang jailaninya Jang.
Eyang Jailani sejarah. Sejarah. Oh. Jadi kita pulangnya menuju jalur sana ya? Ya, Oke, siap. nah ngaranna datar Eyang. Oh, namanya datar Ai datar Eyang. teh biasa Ampar, datar. datar. Ai Eyang teh mungkin Eyang Jailani. Ya, sesepuh ya. Sesepuh.